Masya Allah, eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai, calangap diletang. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Kanyahoan anak eta orai teh deui ditungkedna, tungkedna teh ya luhurna lencos aya getihan. Urut nahan tek kata. Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur, balik Alas Roban, balik di Alas Roban peting karena mau tungked tek tek cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh abeh kaburu tahajud sare layap saeutik ke tahajud. Nah saya wah ieu bangun aya gubug cek sare di gubug tungkedna ditenden meta di lawang gubug cek nyana sare peuting gudang neangan sumur turun ke handap saeutik aya cai wudu salat di gubug beres berangkat itu berangkat teh gubug eueuh gubug tadi mana eueuh Masya Allah orenganan hulu orai calangap gitu iman jadu tadi teh orenganan Masya Allah. Jadi Syekh Nawawi teh hees diletah orang ingan ngembol caknya teh ingan ngembol biasa orang letak orang kan eta lain lalagan atau lamun si eta basarnya geus tinggal wala-wala kan tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus kuburan-kuburan acan dileg-leg belep. Oh Masya Allah eta jadi cak orai teh kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun. Deuk baca maka wali mah. Jeung matak atuh teu sieun sarajan ka orai geus semua oraina ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan. Aduh, pan urang mah neuleuh orai leutik. Oraina ge nangtangan. Oraina ge nangtangan ka urang. Urang ge lumpat. Lamun rupa Mongol mah. Ye cak orai teh sieun sia ka encan di kuburan sia. Orai Sujaul Akro kakara ku aing doang geus sia lumpat. Engke lumpat ka mana sia? Ayo sia jelema nu teu ngazakat engke tah Sujaul Akro. Ye cak orai ngomong orai ge nyaeun kan sagede aing bae sia lulumpatan di kuburan sia dilumpat ka mana? Jelegleg sia. Orai ngomong orai ngaleo tah eta baruran Masya Allah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai calangap diletang. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Kanyahoan anak eta orai teh deui ditungkedna, tungkedna teh ya luhurna lencos aya getihan. Urut nahan tek kata. Cik Syekh Nawawi teh hampura teu salah cenah teh. Eta bisa hampuran gitu. Mun urang mah kabeneran aing moal tungked deui. Heh sia orai leos. Masya Allah nurut eta Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitab lain alangan waliun min auliyaillah. Cek kurang kumaha kuari kaluaran misro doktor nyieun kitab kurang embu maca sebab naon sakadar akademis atuh. Ieu kieu mubtadana, ieu kieu khobarna, ieu kasimpulanna, qodiyahna, ieu bilagahna, ieu sakadar akademis teh bararisa. Urang ge lamun pangangguran majuan jieun teu bisa. Tapi kan urang mah tuh ieu hebat kan aing. Urang mah kitu bae. Wali makan lain geus narang teh tutupkeun istikharohan ka Gusti.
mun kira-kira aya manfaat nanya enggak mun manfaat ulah aya unsur-unsur urang mah karak nulis sholawat bage dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin harus ada izin dan izinnya harus 5 juta tolol jika manfaatkeun geus ulah kitu tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi. Kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi. Berapa kakarak boga itu dilarang memfotokopi. Berarti kan aya unsur-unsur positif. Teu beres. Teu tentrem jeung wali mah tentrem. Masyaallah. Wirid ge. Ieu cenah Quran ulah, setik mau ulah. Mingpang geus minggir deui kawalianana geus eueuh. Henteu, ayo terus. Satungtung aya manfaat. Ngeunah. Nah ieulah urang poe Minggu ulah ngajakan batur. Abeh gede daharna urang. Geus urang bae. Lempengkeun ka Allah, lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah, lempengkeun ka wali Allah. Libatkan diri aing endeup hadir zikir babarengan jeung jamaah maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng pitulung ti para wali Allah insyaallah emang kumaha anu paling indah jasa ka hate ketika ahli-ahli Allah, wali-wali Allah, syuhada-syuhada di akhirat surga. Nu sakicep, nu sakilat, anu lumpat, nu hiber, blor-blor ka surga. Apaan potongan karir? Ieu potongan naon ieu? Kredit aya di nyana. Bunga bank aya di nyana. HP diceuli ge aya. Masa ka surga potongan kieu? Asara imam gak gejebur kabeh imam dipimpin ku si eta ngagejebur caha urang teh kumaha bakal diembungkan ka neraka ketika para wali Allah dekana ka surga para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana Ali karamallahu wajah pemimpin wali Allah berangkat cak Kangjeng stop. Ya rombongan sa wali-wali Allah. Kenapa? Ulah wakal mementingkan sorangan maneh mah di ditu geus jelas. Istana geus aya, bidadari geus nungguan, nikmatan geus aya tah. Tulungan tah. Ayo coba tah nu pernah nyebut-nyebut ngaran maneh. Jangan. Ya Allah, ya Rabbi para wali mah teu meunang. Syuhada mah geus diheulakan itu. Para sahabat selain 70.000 geus tari heula anu can dibere nu henteu dibere mandat geus tari heula ngeunah ahun da mah solihin kabeh geus diheula tapi wali Allah ulah maka cek Kanjeng Nabi deuleuan heula beusi aya nu wauh ka mana ayo salametkeun lamun urang nu wauh cuman kemana aing mah neuk milu ka ditu ka Tus Abdul Qadir emang sia wauh aing mah sok milu baheula teh haol-haol bae mah Asia, aing mah henteu. Milu ge aing mah jauh. Dahar sia, henteu aing mah dahar ge. Mere, komo mere mah. Tah ieu disetop ku Kangjeng para wali Allah. Itah neuleuan muhibin-muhibina, pecinta-pecinta nu ta'alluq ka nyana. Atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganna? Eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat tuh deuleuan tah urang mah susuganan bae atuh aya di dinya bareng kadeuleu oh iya sip cek lanse ya oh iya mah teh ya sangaran ya aja pendek ulang ada tuh itu di bukuna ieu baca teu karena Allah bacana ya di exit tak udah kalau ingat kali kan indah jasa nah enggak wae teu percaya atuh teh itu jeung Muhammadiyah
urang mah salila urang boga keyakinan atuh kitu deuleu di mana raya. Masya Allah karim. Indah amat ketika manehanana milihan. Urang geus aya di dieu. Salah. Ya Allah ya Rabbi, masih loba keneh na ieu mah keur carita tentrem hate urang. Di dunia urang tentrem, di akhirat urang kabawa. Mudah-mudahan urang kabehat kasyafaatan ku Kangjeng Nabi urang, ka aku muridku para wali Allah, leuwih-leuwih ku Tuhan Syabdul Qadir Al-Jailani. Minggu urang siap zikiran Bapak